Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan falyufaqihu fiddin. Alhamdulillah dina wengi ayeuna orang masih dipasihan hidayah taufik ku Allah sehingga dinas malam minggu ayeuna seperti biasa orang ngalaksanakeun anu jadi dawam urang nu jadi rutinitas urang dina ngalaksanakeun parentah Allah nyaeta thalabul ilmi. Alhamdulillah sareng mudah-mudahan ieu teh ngajadikeun tanda di Allah bahwa orang terek dijieun jalma anu bagja di dunya dugikeun ka akhirat. Sakumaha saur Kanjeng Rasul, mayuridillahu khairan falyufaqihu fiddin. Sajalma anu rek dijieun bahagia di dunya dugikeun ka akhirat. Sajalma anu rek dijieun sukses ku Allah di dunya nepikeun ka akhirat falyufaqihu fiddin, maka pertama eta jelema bakal diberi ngarti dina masalah agama. Sehingga ayeuna urang berani ngalangkahkeun kaki, berani maksakeun, berani menyampingkan sakabeh kasibukan urang pikeun thalabul ilmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat anu gede nyaeta nikmat iman sareng Islam. Sering orang ngadangu dina sababaraha acara dakwah di para dai, bahkan khutbah Jumaah sering nyampaikeun bahwa nikmat anu gede nyaeta nikmat iman sareng Islam. Maka lamun jelema geus meunang anu gede ulah sedih kusabab teu meunang anu leutik. Lamun jelema meunang anu leutik teu meunang anu gede ulah bungah. Sekali deui ulah sedih lamun urang geus meunang anu gede pedah teu meunang anu leutik. Jeung ulah ngarasa bungah ku pedah meunang anu leutik tapi teu meunang anu gede. Naon anu gede? Iman jeung Islam. Bisa ngalaksanakeun parentah Allah, bisa ngalaksanakeun taat takwa ka Allah, eta teh nikmat anu gede. Bisana berjamaah, bisana maca Al-Quran, bisana zikir, bisana thalabul ilmi, bisana ngalaksanakeun sakabeh aktivitas nu lainna ibadah, itu teh nikmat ti Allah anu gede. Dipasihan hidayah, dipasihan taufik kakuatan bisa ngalaksanakeunana. Da loba geuningan jalma anu hayang dina hatena jadi jelema anu taat, hayang jadi jelema anu takwa, bahkan ngieun perjanjian dirina jeung Allah, ya Allah urang hayang takwa, hayang taat, hayang tobat, tapi can dipasihan ku Allah. Tah ieu nikmat anu gede. Tah lamun eta aya di urang, maka eta teh urang teh meunang nikmat anu gede. Lamun geus meunang nikmat anu gede ulah sok sedih kusabab teu meunang nikmat anu leutik. Naon nikmat anu leutik? Materi, jabatan, sawah, perusahaan, itu nikmat anu leutik. Namun tadi saur Mang Nadi loba ge bro di juru, bro di tengah imah, ari kira-kira teu pake ibadah mah jang naon. Leutik
Ulah sedih kusabab batur geus kabeli mobil urang macan kabeli. Batur mah geus bisa ka mana materina geus loba. Geus boga anu urang macan boga geuninganan. Tapi lamun ditinggalina segi sisi agama urang teh geus bisa ngalaksanakeun parentah Allah. Sedangkan jelema nu boga materi nu boga jabatan can bisa ngalaksanakeun parentah Allah, justru urang nu meunang untung anu gede teh. Kade ulah di otak atik nya. Kamari sim kuring ngajelaskeun wabil Qur'ani imama. Jadikeun Al-Qur'an teh patokan, ulangin patokan anu salah. Lamun nyieun patokan anu salah kabeh. Lamun urang motong besi tuluy dipotong pertama motong pasti diukur. Tuluy potongan pertama itu pasti dipakai ukuran yang potongan kedua katilu. Lamun pertama geus ukuranna bener insyaallah kapake. Tapi lamun potongan pertama na salah, urang salah nyokot ukuran, maka besi beak potongan teu akur kabeh. Jadi cilaka. Lamun urang nu jadi ukuran teh jelema, nu jadi ukuran teh nafsu, nu jadi ukuran teh nu lain Al-Qur'an, makan pikai lagi orang bakal cilaka. Sabalikna ulah ngarasa bunga, lamun menang nikmat nu leutik teu meunang anu gede. Nah nu leutik tadi materi nu teu bisa mawa ibadah ka Allah, jabatan jeung lain sabagainya. Tapi ari teu bisa ngalaksanakeun parentah Allah, hesena ngalaksanakeun salat berjamaah, hesena dzikir ka Allah, hesena thalabul ilmi, maka kaitungna rugi. Ulah dipake kabungah nu kitu mah. Dan nikmat leutik nu kitu mah. Sehingga angke lamun geus terjadi kiamat, nah nu bakal dibawa. Ketika lamun urang mautna bakal dibawa, moal dibawa. Tapi lamun jelema dipasian hidayah taufik ku Allah bisa ngalaksanakeun parentah Allah lain ngan saukur nu fardu nu sunnah bisa dilaksanakeun, maka angke sawarga menanti jalma surga eueuh saepna, surga eueuh tungtungna, surga anu lain 1000 tahun, lain 1 juta tahun, lain 1 miliar tahun, lain 1 triliun eueuh tungtungna bagjana ge. Bunga anu teu aya tungtungna. Kumaha cara ngaraihna nya eta? Ku nikmat iman sareng Islam.